Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas 1, kumaha kabarna? Pendak deui sareng Bulina di pengajaran bahasa Sunda. Kumaha Ramang? Mugi-mugi sadayana aya dina kayaan sehat walafiatnya. Amin ya robbal alamin. Hai anak-anakku kelas 1, bertemu lagi dengan Bulina di pembelajaran bahasa Sunda. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, barudak di pengajaran ayeuna ibu bade maca pedaran pek regepkeun ku hidep. Judulna Si Mini. Nah, anak-anakku, di pembelajaran kali ini ibu akan membacakan suatu bacaan atau wacana. Silakan kalian simak baik-baik ya. Ada di halaman 20. Si Mini. Ami miara ucing di imahna. Ngaranna si Mini. Bulu si Mini sawarna. Warnana coklat. Ami geten ngurus si Mini. Unggal poe sok diparaban. Karesep si Mini lauk nila. Si Mini awakna lintuh. Kuku sukuna sareukeut. Sok ngoetan kana kekeset. Si Mini sarena dina karanjang. Ku Ami karanjangna dilamakan. Ngarah si Mini teu katiisan. Nah barudak, tos terang hartosna? Saha nu tacan terang? Nah, ayeuna ku ibu bade dihartoskeun ya. Nah, si Mini. Ami miara ucing di imahna. Jadi Ami memelihara kucing di rumahnya. Ngaranna si Mini. Namanya si Mini. Bulu si Mini sawarna. Bulu si Mini satu warna. Warnana coklat atau warnanya coklat. Ami geten ngurus si Mini. Ami rajin mengurus si Mini. Unggal poe sok diparaban. Setiap hari selalu diberi makan. Karesep si Mini lauk nila. Kesukaannya si Mini ikan nila. Si Mini awakna lintuh. Si Mini badannya subur. Kuku sukuna sareukeut. Kuku kakinya runcing-runcing atau tajam-tajam. Sok ngoetan kana kekeset. Suka mencakar keset. Si Mini sarena dina karanjang. Si Mini tidurnya di dalam keranjang. Ku Ami karanjangna dilamakan. Oleh Ami keranjangnya diberi kain atau alasnya ya. Ngarah si Mini teu katiisan. Supaya si Mini tidak kedinginan. Nah barudak ayeuna lengkepan kalimah bade dibacakeun ku ibunya. Nomor 1. Ngaran ucing Ami nyaeta. Nama kucing Ami yaitu. Tulisnya, seratnya. Nomor 2. Warna bulu ucing Ami nyaeta. Warna bulu kucing Ami yaitu. Ditulis. Nomor 3. Parab anu dipikaresep ku si Mini nyaeta. Makanan yang disukai oleh si Mini yaitu. Iya, nomor 4. Anu sok dikoetan ku si Mini nyaeta. Atau yang suka dicakar oleh si Mini yaitu. Nomor 5. Karanjang si Mini dilamakan sangkan. Keranjang si Mini diberi alas supaya apa ya? Bisa kan? Nah silakan oleh kalian ditulis jawabannya di buku paket halaman 21. Nah barudak ayeuna
regepkeun contoh pedaran pangaresep nu bade dibacakeun ku ibunya. Anak-anakku, silahkan kalian simak baik-baik contoh bacaan kesukaan yang akan dibacakan oleh ibu. Denny resep main bal, sabab sehat karena awak. Denny main bal unggal poe Minggu. Jadi Denny seneng bermain bola karena sehat untuk badan. Denny main bola setiap hari Minggu. Nah, aya nu kaduanya, karesep Rina maca buku, sabab nambahan angaweuruh. Saban poe teu tinggaleun maca. Nah, jadi kesukaan Rina membaca buku karena menambah pengetahuan. Setiap hari tidak ketinggalan membaca. Nah, barudak pasti hidup oge gaduh karesepnya. Prak caritakeun karesep hidup ku cara ngalengkapkan kalimah di handap ieu. Nah, anak-anakku, kalian pasti punya kesukaan ya atau punya hobi. Silakan kalian ceritakan kesukaan kalian atau hobi kalian dengan cara melengkapi kalimat di bawah ini ya. Nah, barudak nomor hiji. Karesep abdi nyaeta atau kesukaan saya yaitu nomor 2. Mika resepna ti saprak, menyukainya sejak. Nah, nomor 3. Dipika resep ku sabab, menyukainya karena apa ya? Nomor 4. Dilakukeunna unggal atau dilakukannya setiap kapan. Nah, mangga ku hidup diserat dina buku paket kaca 22-nya. Silakan kalian boleh ditulis di buku paketnya halaman 22. Nah, barudak sakitu nu tiasa didugikeun ku ibu, mugi-mugi sadayana ngalartosnya. Upami aya nu teu ngartos tiasa ditaroskeun ka Bulina atanapi ka sepuh hidup. Anak-anakku, demikian yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya mengerti ya. Kalau ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan kepada Bulina atau kepada orang tua kalian. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.